lain abong kena jelema sangsara anu teu beriman dulu kumaha pula wani cukat sokot ka barang dunungan daras eta ieu zaman kiwari deket-deket kana akhir zaman ganja semohon pula di mana-mana du beunghar geus pedih nu sangsara geus ceceremet Quran kitab tinggal tulisanana anu ngaji tinggal haleuangna anu dakwah geus ti diderenge tadi dinya tunggu kaancuran dunya ganja semohon pula geus deukeut aya teh ganja daras pula itu loba kejadian-kejadian anu luar biasa ganja tensi kriminalitas kiwari beuki naek semohon salian ti bencana alam tensi kriminalitas beuki naek aronyat pula nu pasea di mana-mana merebutkeun keyakinan merebutkeun tanah jeung sajabana geus teu era deui semohon itu pasea hareupeun batur ya eta teu kaopan teu payaan loba budak anu campelak ka kolot kadang-kadang budak wani maehan inung jeung bapakna daras naudzubillah summa naudzubillah aya oge nu tega inung maehan anak kulantaran ekonomi daras nu micieun orok wae aya gara-gara meureunan boga hubungan gelap meureunan daras eta channel teu dikalapaan cakep ngagenol eueuh bapaan cakep pisan eta alam kiwari geus teu bersahabat deui jeung urang deui daras pula da bongan urang ngajauhan ka alam bongan urang teu bersahabat ka alam alam ge pasti kitu musibah deui tangga kai di barabadan runtah di piceunan kasolokan di mana wae miceuna daras itu di mana datang hujan menat dina hong banjir we di mana geus banjir nyalahkeun pamarentah nyalahkeun pangeran padahal pangeran teh moal nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran daras ratu tarangga hukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade melak goreng buah goreng kanca semohon pula nu matak pacuan kade cingnya ka alam nuleutik kane urang mah ulah micin runtah di mana wae komo kawalungan mah sanajan dakwahna alus salatna mineng tapi masih kena micin runtah di mana wae kudu dipertanggungjawabkeun kudu dipertanyakeun kaimanan jeung katakwaan nepi ka mana daras sabab agama ngadidik apik lahir jeung batina semohon ai agama teh waroi teh apik daras mata kudu apik kurang hirup di dunia boh tekadna boh ucapna boh lampahna semohon ulah getah sarupateun komo urang budaya timur budaya apik titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngalah kudu beweja daras pula sangkan teu melengkung bekas ngelahan kanca semohon sedanten ulah diapalah tamtama kubul nyanggakeun sebab mangabaktos Gusti ah megah tampi kalian kapingahan Gusti
balik lalajo. diterima nuhun Gusti nuhun katampi alhamdulillah. Oh sia naon juga ada bunga. Aduh. Baca ta. Baca naon Persib menang. Geus lalajo pada Ji. Balik nobar. Paingan maneh telat nobar heula Gusti. Nobar. Ya, bikin ganas teh ya. Ari nobar teh nonton di bar. Nonton bareng siap. Ya, kau lagi nobar menonton bareng atuh na bareng neruskeun. Aduh Persib Gusti ungu 3-1. Wah, beres. Alah, mimiti na mangalenyap heula 1-0. Goblos teh ka Persib. Gusti, Persib. Nya. Teu marati keur abi ngobrol Persib teh. Atur nerangkeun teh hare-hare. Peratoskeun. Kedah aya kabanggaan urang teh salaku warga Jawa Barat ka Persib. Kudu atuh sebab eta nu ngangkat harkat derajat Jawa Barat tina widang sepak bola. Nah, eta Sandi Asia. Persib. Persib doi. Nya. Tong lamun abdi ngobrol Persib teh. Nya, tingali abdi mah bendera na nyenak tah. Komplit aksesorisna masih. Sekala digubuk. Waduh, benderana dibawa Gusti, bendera Persib Gusti. Nya kesayangan abdi bendera Persib. Oh Persibku, aku cinta kamu. Oh Persibku. Lagu naon? Lagu Persib nu anyar Gusti. Nya. Asawa di tribun ya, asawa di tribun lagu. Nya Persib Subang teh abdi Gusti. Wah, Nya. Subang Nya. Nilingas bendera teh. bikin ganas. Nya tuh. Beneran lagi sigit Japaron Gusti. Dikukus beneran ieu mah tuh sigit Japaron Gusti. Oh Persibku. Persib. Gusti meni hare-hare. Jika nu anti kana Persib Bandungku. Persib tah. Nyesok lah tuh mending hare-hare. Tuh bendera yang kelebet. Siapa kena gamari mengguru ini. Persib juara. Persib juara. APP Persib. Tadi baca Persib Bandung. Aduh, Mahatapa warna. Ya apa. Ya, nona Gusti Persib. No, isya ka Persib teh. Mun duka kumaha abdi makan sepak bola teh Gusti aduh. Nya mangka abdi mah da ieu mah tradisi atuh da ti karuhun abdi sadayana Persib. turunan Di tahun genep 2 Gusti. Nya di zaman wa uken kene kapungkur resep pada Persib teh. Nya sumuhun gitu Gusti. Aya naon ieu teh? Salukan batur-batur. Oh saya mangga. Aduh. 3-1. saha wae nu ngagolkeun teh eta tadi. Cik lamun apa ka 3-1 nu ngagolkeunna saha wae. Gol mimiti. Aduh. Gol mimiti saha? Nganggap sepi gol mimiti teh nya eta Sok saha? si Ramos. Oh, iya. Bener. Si Ramos teh eta teh pecah telur. Pecah telur ayeuna teh nya. Pecah telur teh kumaha? Si Ramos balanya ka warung meser telur ti bebeut. Jadi we pecah telurna. Oh kumaneh anu kadua teh nya eta nu ngasupkeun teh si Bara. Moda aing mah teh jadi Persib yang ngaran Bara. Bejaan anjing atuh. Jadi aing era
Hah? Barba. Barba. Lain bara tuh. Heh, da aing menyebutna bara. Juga Cicing, kumaha we aing masalah mah bebas. Barba eta teh Federico Barba. Barba teh Gusti. Nya nya anu katilu. Nu katilu teh eta teh Arapik. Roma Irama. Roma Irama penyanyi dangdut cuman duh sate. Sadil. Hah? Sadil. Si Sadul. Sadil. Sadil, tak eta si Sadil Gusti. Aduh. Urutan katilu ayeuna teh. Aduh, Persib Bandungku. Siar naon goblok. Kami bener colokan paturan saya mangga. Berjuang ulah hiji irang lari di depan. Jangakan semua pangabakto kuti kulan magawi katampi kalangabingan. Diterima sumun Gusti aya naon teh? Diuk-diuk mangga. Aya naon? Diuk selesai kulan. Astagfirullahaladzim. Naon? Anjir eta liang irung. Si juri. Allahu Akbar. Paingan aing deket sia eungap. Oksigen kasedot ku sia. Alah. Lawan yang jarikeun goblok. Lain yang jarikeun dina jero irung aya kalajengking aji. Lain kalajengking teh bulu irung. Wah, bulu irung sagede kawat. Anjing, rajeri aji. Bogo ge ngeunaan yang jarikeun batur mah hoi. Alah. Halo, aing rek nanya ka maneh tapi tong amek. Lawan, sekali tong amek aing. Moal. Naon? Aing nanyakeun sia, lamun ngorong kunaon? Bener. Penasaran. Da ku curug malogor. Logor. Aing lamun ngorong heuh, kulingis. Karasa? Bina-bina teuing sia teh. Ai. Udah mana teh ungut-ungutan. Anu ngadegung-degung Gusti. Nah, penasarannya Aji. Naon? Paingan asa disurung-surung napas sia. Ngebos eta. Paingan aya angin si teh bau korong. Beda-beda teh ngaheboh si teh. Ae. Leuwih teh LPG. Nyengat beureun bauna. Gedong di tengah lautan, ulah kapalangnya bela sorale. Ayo kurang kumpul Pak Haji Omat Cikarang. Kamari libur 4 poe eta. Nyangak mah mangga makna nguni. Mung ya katampi kalayan kami ngahan. Diterima nuhun ani dami mah. Aya mikir hae naon ieu teh nguni ulan. Diuk heula diuk ulan. Diuk onae mangga. Ini aya maneh ngomong anjing goblok. Babaturan aing eueun eucreug. Eueuh nu waras. Sieu irungna gede teuing. Datang si ieu pongpet anjing. Alah Gusti Nu Agung. Alah buukna awut-awut. Allahu Akbar. Alah. Aduh.
Nó merong goblok sih. Mongong ngena yang nyeri mat dulu mah. Gamina-mina deui mingak ngohelan itu. Yang nyeri mat dulu teh kitu lah kamalinaan gamina teh. Ngahina ngahaya teh lain ngahina ai wayang ceri tak kitu teh ngahina ka urang goblok. Da aya harua jeung batur hayang normal. Kahayang mah jeung batur normal ngan aing mah pentiluna ieu. Hese di sing-sing hese. Dong ngahina panu. Ngahina ka aing harua jeung ngahina ka dieuna. Mun nyeuna sa Allah Subhanahu wa taala. Berarti ngahina ka hubunganna. Lamun mana ngahina ka batur berarti mana hayang dihina deui ku batur. Dengengan anjing. Hampura. Hampura, beda hampura menang di menak dan kanjalani nyut. Tidak neng mana teh. Hampura dah. Tiada maaf pangim. Ini sangat anggap kan hati Pak Nur. Mana lamun nyewit kumaha nyeri tah aing jarua. Lamun maneh dihina nyeri sarua aing. Lamun maneh dihina ku Badut nyeri, ya ge udah ngahina ka Badut. Sama lamun Badut ngahina maneh nyeri urang. Ini dua nya. Nah mana dah nyeri mana ngahina. Jadi Allah Subhanahu wa taala nya berjadi jawab. Ayeuna siya ngomong naon aing teu ngarti. Gitu jeung rusuh atuh pupu pabaliu. Aing mah lamun geus amek sok teu buku ngomong teh. Bantang ulah mancing aing amek lamun aing amek teh sok teu buku ngomong. Hai jadi rem. Dina hate mah yang ingat itu sampai keluar jadi beda. Nu matang ulah mancing amek ka urang. Mancing mau di nyeung uha sama namun maneh mancing mau di nyeung uha, lain nu nanti mancing jauh macam waduh mancing apa. Ye na ru ni ka bener pada mancing na bener. Jeung iru jeung ngaren mancing tiru jeung ngaren. Sok bayangan umane melak ngong melak naon ini nu segala rumana mana teh. Aisy naon anjing aing teh ngati. Aing teh hayang orasi. Jadi gas hampura harua hampinya kurang nyami hampuranya kurang ngahina deui moal ngahina kurang mah ngahina kana yang jadi unggul ngahina umumnya lamun yang heuri sia ka nuhuna soranganan kurang reubeut aing da ngahingu nya hampura geus sia ngada maneh ngada maneh ngadan urang uyup saha uyup manginum nah uyup manginum uyup mana mah gitu wae ka batur teh ngahina wae sabab di mana cenah sok ti kulon ti kalen ti gilu ti mah di mana nya nggut ajek teh dalieur kaing lagi lain uyup lain uyup usup lain uyup udud manganapus ngaroko ya dengekeun ngaroko teh bisa membunuh lamun maneh hayang eueunan ngaroko teh beungu aya hayang sehat eueunan ngaroko teh gede ku permen nah aing harita eureun ngaroko digenti ku permen teh hurung anjing sia lain unut anjing dikenyot mina teh jadi ngaran mana teh ucup lain ucup Suherman nah enak bener jauh anjing situ ucup pada Suherman abang ngaran urangnya ucup Suherman ya nawe jong gampang jawab ucup Suherman juga ini
Oh siap Herman Sukaisi. Ai Sukaisi teh nu maneh lain aki ai. Banyak aki na Sukaisi bebas ngaran mah. Dat menang ngaran awewe dipake ku lalaki. Menang wae. Ngaran babaturan aing lalaki ngaranna Erna. Bener. Ai pagawean maneh pagawean urang. Ungat nguut. Naon? Ungat nguut. Dagang lukut. Lain dagang lukut. Ungat nguut. Okupat jeung lukut. Anjing. Ungat nguut. Oh, dagang huut. Lain. Ungat nguut. Oh, tukang urut. Nyau nungang urut. Anjing henge ngomongnya mana. Ungat nguut. Kukat. Nah eta siapa budak? Lain budak pan ngomong nak kieu teu harti. Nya kukat ungat nguut. Ngukut naon? Yang ngukut hanya noan. Manya mitoha di ngukut. Nu bening hanya noan anu duitneun. Oh ngukut sesatuan nya kabeh sesatuan dikukut. Nya henteu ngame manya aing ngukut mau. Dengekeun ku hiya lamun aing ngukut mau, aing hudang nyare ijuk-ijuk pamajikan aing eueuh dihakan mau. Tinggal celin mungkul, lamun aya suangan kana mun eueuh rugi aing. Baduli aing mah, majikan penting suangna we. Oh jadi teu kabeh, satona wae gajah. Omok ngaknya. Aing teh hirup teh ngontrak teh imah aing teh 2 ka 3 aing gajah gede rek di mana? Gajah di jero aing di luar. Naon atuh? Doma. Nah, doma dikukut-kukunya. Manuk dikukut ku urang. Manuk naon? Perkutut. Lain. Lah manuk lakbet. Lain. Murai. Lain. Kenari. Lain. Japati. Lain. Naon? Uncuing. Belegug. Siang gagabah ngut uncuing sia. Uncuing teh keung aya nu maot. Uncuing teh aya nu maot. Lamun uncuing di sana sok aya nu maot. Waduh, maka jeung uncuing di sana sok aya nu maot. Dengekeun di Israel uncuing ararae goblok. Ayo benernya tong dahayu hirup teh. Ngukut hayam dikukut. Entok dikukut. Bebek anjing. Bae omongan naon dibahayaeun. Bebek mung. Nama ke mung. Bebek teu ngukut, lain teu ngukut aya genep di imah. Nah atuh teu bisa urang nyebutna. Bebek mung dibahaya. Aing nyebut eta mah ibu-ibu mun teu maledogan aing. Nah maka jeung urusan jeung ibu-ibu jeung bebek naon deukeut pisan ku aing mah. Deukeut kumaha? Mung. Nah kumaha teh bebek mung. Sok enjah usia. Me. Awas. Anjir lu. Ulah. Nah kadanya kunya. Terus siapa mau nyebut bebek naon? Ya gampang. Naon itik. Bener itik euy. Bener itik. Lamun motor bebek, manya motor itik. Naon? Lamun motor bebek, ya gampang. Naon? Suprapit. Bener. Tongin, urang
nyet ngomong ge da urang mah tukang nyanyi. Siap penyanyi, menyanyi urang. Mana mah mau apa kamari 17 Agustus urang juara karaoke. Saka mamuat Kabupaten Jumang. Karaoke nyanyi, nyanyinya karaoke nyanyi di mana ya karaoke dakwah? Nyanyi naon, nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut, lagu naon? Munung naon munu. Nah setelah lagu munu lagu naon munu lagu naon teh munu aja naon teh lagu aya di mana lagu munu lagu kan kumaha teh cek lagu nu teh munu lagu naon cik lagu kan aku menunggu aja kan munu aja bro kamu banyak teh aja kita aku menunggu aja Lukain niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana kening hariring lain ukuring tapi anu maha wening haleuang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga kaya pangawasa anak mun sok kasasar jalampah nafsu memata kadugung badan anu katempuhan karya anu pinudi Bapak Usus Sugiono Puma poho kawalungan pabaye cailang yawit picil tenyaho kasagara ulah kaya Puhu contohna Batara Surya bos uje gemoy sumirat kadiata tit gempura pamo sumirat tibalah wetan
sono kaso panjang bos ujek kemoy Yung kaja sono ngandang pawakil lari sono patepang di jalan di jalan wan kaselit padalangan mere conto dengan tinggal kang rahmat miguna ante ingkar di aturan jangkalan pembangunan kalungtik jatining diri ulah mukuntit kanyeri Pak Haji Oma GSBS Cikarang larakeun karya mangkeri Utara zaman kiwari garang gayang nurun doyan kawung ratu kawung ratu nurun doyan saruntuy renung di gunung saranggeui meupeui di lawang Bapak tutun harta sambut lamun inarang pulan salangku teweleh gandrung saang peteuning ari kawung ratu kawung ratu narang geuyan handap nalikeun bae mun saestu mun satuhu atur ulah baheutkeun abah didu SJS jadikeun bae Mudun bu ajang edok kali Pak Adin Tambang dapuran mah dapuran tangkahan jadi panaonana mun saestu ulah usok sok rayungan angguran bagjakeun bae bagjakeun bae sareng geuyeuna sarang geuyeuna lamun nyawa poe panjang lamun nyawa poe panjang kamalang yang pangharapan layekeun kasangakeun kanggo Kang Inan budak kuncir Purwadadi satu moal bade luluasan Bapak Haji Gading niasi salamina
Ratu nurut doyan Kawung ratu nurut doyan Rap dugang yarap duging jetya hingkang samyang ngalaga Rap dugang yarap duging jetya hingkang samya jajara pinara Berjuang ulah pikiran milari ridho pangeran dan tenulah dia pala tamtama hangkut buta arantos hempak merbayak sedipainen yekipati kunirahangan dika atur seunuhun laksa keti kabingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur tapi nadama si mabi nyangakeun si mapangabah ketos kaunyuk panjenengan Gusti Pati mugia katampi kalayan kabingahan nya Gustinya pambakti di si mabi mugia katampi tangtos ditampi da salira baik hati sareng saling menjaga diterima ku kaula tu geningan telepat tidak keyakinan salina teh sami sareng abdi boboto Persib kenging 3-1 ngalawan Borneo kamu sareng Bor Listrik ngomongnya ni inu ngomong nanaonan jadi maka penyanyi lain mun inu jeung aing penyanyi ngagana penyanyi dalam surat dia penyanyi aing teh guru vokal ini vokalis urang teh vokalis mana vokalis urang vokalis boga grup naon grup lain jalung abang jalung grup iya urang mah grup elek nun tunggal naon organ tunggal seberiji pemainna 18 ongkot tunggal setuju 18 kapan ngamen itu tunggal jadi hiji mana nyahong ada pihak mat ngobrol di tunggal jadi sama dapat anak ngamen ngobrol grup deh nya
Cik lamun siap penyanyi nyanyi naon anu geuna ku sia? Hah? Lamun siap penyanyi nyanyi naon anu geuna keur maneh? Lamun nya vokalis aing pada syarat. Bejana sia tadi kadenge ku kaula. Maneh juara karaoke 17 Agustus. Sabaraha biji pesertana? 3 mulu. Gening loba 3 mulu. Eleh wae ngame. Penasaran juri na saha ieu? Ai kabeh anu 28na nyanyi. Kabeh teu bisa ngomong. Mang nyanyi na make WA kabeh aing ngomong ke nya aing nu meunang. Lagu naon? Jayanti. Naon? Lagu Jayanti, lagu Jayanti. Wanyir. Lagu Perpira Jayanti mah. Cik sok cai hayang ngadenge, cik sok. Cik sok aing hayang ngadenge, ngadenge ajeng. Kalik-kalik teuing sok ngomong teh. Cik lagu Jayanti teh kumaha? Ah. Mana mah teu percaya ka urang. Cik da kudu yakin, kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana. Lagu Jayanti? Heeh. Oke. Ngetnes nga urang. Ya mana apa aing lamun geus nyanyi kabeh nyelemak teh jada nget mu urang mah. Haji sok. Lagu Jayanti lagu kumaha boneuy? Ongko juara. Ada urang mah jelema na pohoan. Aing mah jelema na pohoan kamari gawe ka pasar mawa pamajikan, ari balik mawa pamajikan batur. Lain pohoan ajig teh mangahaja teh. Sok. Tinghok lagu Jayanti kumaha degikeun. Wanci borit surya rek pamit. Eta hinen miluan kabeh. Kompak lain kala nyeraratu wae. Benar angure aing di bere. Sok. Wanci borit surya rek pamit. Reka mana Hujan letih ngaririnci. Oh ya bersama-sama Inkilaban batin kolebat. Sisi pasisir Jayati. Anjing alus maneh. Ya eta Anjing hebat, aing jadi enak nyanyiina. Meriah ngomong. Cisok maneh. Enak. Sok. Tapi yang dihenjerikan, namun dihenjerikan di gaprok ku aing. Sok. Ini enak. Jadi sekali naik maneh nak pakai musik masuk ke tutupan, teu make musik cumaan. Degekeun. Wanci borit surya rek pamit. Hujan letik cik nyajang. Anjing pakai nyanyang. Gengkilaban pating kolebat. Sisi basisir Jayanti. Anjing gomblong. Edan. Lamun maneh miluan aing eleh anjing. Besok maneh aing penasaran. Ni era. Jadi ngumpul demi alo aing pakadong ni dah maneh aing. Besok wanci borit surya rek pamit. Sok. Wanci borit surya rek pamit. Yang nyerikan bro. Wah. Wanci borit surya rek pamit. Wanci borit surya rek pamit. Udah letih. Teriri. Gigi lawan pating. Di
Nah jadi keroncong aja. Yang aing onge era, jadi aing era. Awalnya meja-meja goblok dangur aing. Benci murid surya anjing aneh gobloknya. Udah latih anjing. Ngari rinci. Yang miluan jadi urang era. Aya naon ye ti Gusti kieu. Bangna dikumpulkeun teh nyaeta urang terik init ka Jayanti lain. Bentung Jayanti deui goblok era aing. Aing benci murid. Anjing goblok ni gani. Aing nyeri hati na. Iya. Urang ini nyata kalas di Belasara. Bade naon? Rek ngepung jelema anu ngaranna Cepot atau asa jinga. Uluh. Bade dikepung. Nah, mangge dikepung. Sabab eta jelema teh mibanda hiji mustika anu ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Janten wayahna urang nyen pager bitis. Dia eta leuweung urang prabut tapi omat eta jelema ulah dipaehan. Sae mangga-mangga hayo bejaan ulah sae mangga-mangga lumampah kabeh. Ayo Persib Bandungku ayo. Ngalet ngkeuy ngapanalet kemat-kematnya tang pinang. Aletan seking negara ujung marutangga jugjug alas ti Belasara. Ayo batur ayo. Menghirup tewang-tewangan lepas tina sabeng kota. Wabah dengan semangat kanggo nyorang kehancuran. Nyediri masing cainci masing emut perang peti masing emut Tidak pantai jauh segala digarong. kadek jong janang teuing Pun orang ngamandi kayak itu. sama kenal kadek jong janang teuing saling Dara mang sadayana. Aya pangesto ulah. Ha? Aya pangesto Nuhun ari dara mang mah. dupi salira dama. Beres. Bade angkat ka mana yo? Kalas ti Belasara Allah. Dupi maksudna eta. dek newak jelema. Allah saha ulah. Ngaranna Astra Jingga. Allah. Nah make ditewakun. Sabab cenah eta jelema teh mau layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara Amarta. Wallah. Trek direbut ku uwi. Oh gitu? Iya. Beres. Di lapang bola desa Marengmang itu nya. Semuhun. Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Beres. Ku apuh kana pemerintah desa Marengmang. Adu disesepuhan langsung ku pangersana Bapak Usu Sugiono, Bapak Kepala Desa Marengmang, Beres. dina raragata sakurwarga Desa Marengmang, oge hari Krida Tani Desa Marengmang tahun 2025. Mudah-mudahan
tina tasakuran ieu mudah-mudahan cing ditambih di kanikmatan loyo sareng katerangan mun urang nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui. Mudah-mudahan ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya. Rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore. Kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patanina pada mukti. Atuh sadayana masyarakat manjing kana rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Temana nyaeta ngahiji ngabakti ngabukti pikeun ngahontal kamajuan. Nyaeta dina waktos ayeuna kasumpingan oge sesepuh-sesepuh inohong pangaresana Wahyu Nur Cahya Sekdes Marengmang. Bapak Nas di kaur perencanaan Adadang Saepuloh kasih pemerintahan Asugi Augi Tikesra Bapak Endang Nono Ketua BPD sareng Ketua Panitia Bapak Guru Dadang Ketua LPM Bapak Nanang Kadus hiji Ayah Bapak Suyadi Bos Orai Kadus 2 Bapak Baye Kadus 3 Aheru Ketua Karang Taruna Bapak Haji Eman Ketua RT hiji Bapak Oyok Ketua RW 2 Bapak Juardi Ketua RW 3 Bapak Tarmin di RW 4 Bapak Haji Rusja RW 5 Bapak Isyam di RW genep atau para ketua RT di RT hiji dugi ka RT 20 tilu Aasdar Bapak Haji Anda Bapak Acim Bapak Imron oge didukung ku PT Sinwon Indonesia PT Alia Digital Printex PT Egrindo MPI Eiger atau PT Hasya Manufaktur Indonesia PT Inti Garmindo Persada atau Lois PT Wijaya Sabta Kontraktor di Media Partner Iwan Doma Bewara COD Bewara.co.id Bapak Haji Tony di PDP Putri Lesmana Bapak Haji Gani Nugraha di Sepegans Waboge Cidadap Aya Bapak Dansek Sayunan Kalijati Bapak Usman Jaga Bos Dayo Alap-Alap Casdi Group Bapak Mala Alhamdulillah Abah Tatang Bos Sampel Aya sareng Mimi Tikan Sapurwadadi Ayah Pati Pose Purwadadi Bapak Nengsi Abah Goweng Cidadap Bapak Iye Badranaya Ayah Baraya 007 Aono Kucing Hitam Tenjo Laut Pak RT Ayim Kosar Kang Baim ti ATC Saun Bapak Haji Kodar ti Cidada ti Cicadas Aiko Cicadas GSBS Karawang aya Bapak Haji Oma Bapak Haji Tebi Alhamdulillah Barayang Burisrawa Cikaum Mang Rodin Bibilitik Ibu Ani Atapid Adapong Asyarmoy Bapak Haji Nang Katunai dina YouTube Bapak Tutun Hatta Saputra Alhamdulillah Budak Buncir Purwadadi Ayah Mang Pendi Tamaban Ade di Unyil Mas Pur Wilanagara Wa Aceh Haji Hasan Gintung Asep Parakan Purwakarta Bapak Haji Gempur Haji Mita Kadalangan Alhamdulillah
Atuh kabaraya ngampar Jawa Barat aya Pak Haji Sapro sereng Umi Queen Wajabrik aya Wajabrik Wakil Ketua Pepadi Karawang tete Kang Syakli, Kang Ade, Kang Herdi, Kang Ahmad, Mimih Kansa Tidawan Subang aya Kijaya aya si ganteng kalem Kang Dede Tile Kimin Misna Ki Enting Ki Cuwo Pak Kosim Ki Pendik Ki Sapi Ki Warman wah aki-aki wungkul ya Marum bareng ngampar Ciomas aya Kadus Ruhiat Mas Jumali Mandor Andri Bapak Atul Pak Haji Aep Sinar Barebat Purwadadi Babeh Tardi aya Mamak Nung Haji Soekarna Maman Charles atau Ena Endri wah loba pisan dulu bareng ngampar plak plik plak balik Janari aya Bos Uje Gemoy alhamdulillah Wawan Idang Emar Ucup Bungsu Wakil Coklat Uwong Irung Biwir Pipi Mang Ugay Mang Deden di Kum TPN di Pantura Bos Simon aya Amin Sakinta Kang Raden Bisma selalu di hati aya Mang Anim Baraya Boler Panjalin Bos Nunu Bos Ujang Kang Opik Juljo aya dulu bareng ngampar Karawang Sadayana Araraya Bos Haji Robi Guru Taslim Mang Rahmat Wiguna alhamdulillah Bapak Haji Dede HKP Tenda alhamdulillah wo Mang Adang Goler oge aya alhamdulillah Kandi GNJ Koreo anu gaduh sisingaan Gundala Jaya organ tunggal aktilan nada Billy Priyogi eta masih singaan kayaknya we mau jadi singanyaan alhamdulillah urang ngadoa kanca mudah-mudahan Ari Wajampang aya sareng Bapak Haji Udin Gokik dolo itu kasepuhan oge aya di dieunya Wajampang Abah Didu Walawelew alhamdulillah wabongle loba dulur-dulur teh dulu Pak Haji Sutisna Panembangan alhamdulillah oge nu manco dina YouTube ayeuna aya 10.000 pasang mata memandang di Putra Giri Harja Tilu channel gawe bareng sareng Cahaya Pro aturang ngadua mudah-mudahan ti awit pangarsana Bapak Lurah Bapak Usu Sugiono Cing Panjang Yuswa sehat salalamina panjang Yuswana sehat salalamina panjang jabatanana diawit anu kangguan maksad atau masyarakatna di dieu nu nongton anu ditongton nu icalan sadana kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin oge wilujeng ulang tahun kapun anak Cep Rapli ayeuna tanggal genep wilujeng ulang tahun HBD Rapli sehat panjang Yuswa didoakeun ku papahnya nya cing sehat panjang Yuswa cing buru-buru menang turunan didoakeun ku Bapak Kasep Cep Rapli cing soleh Kasep doa namanya HBD nya ayo wilujeng ngajak-jakeun awak heula kanca
Sonjatkan kapargaman kamu tekara Awas. Muningna wayang sawi Nusay awon kasaksi Nusay awon kasaksi Munang emutan nusaya